sampurasun tepangdeui sareng simkuring misa istira dina warta bagi Sunda. Wartos-wartos anu parenting geus sabaramingan katukang wewengkon Balaenda. Kabupaten Bandung kakenaan ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina wudalna Cai Wahangan Citarum. Rumasar karana data nu katalungting kurang lebih 1536. Imah katu bangunan sakola jeung pamarentah. Kakeueum ku Cai Walungan Citarum. Ngalatarkeun Cai Wahangan modal teh. Salain ti iding Cai Hujan oge ku ayaan seserapan. Cai Hujan anu teu katampung tangtung ngocor kana kamalir. Alabatan lobana runta anu ngahalangan kokocoran nu ngabalukarkeun Cai jadi nyembeng pamarentah daerah geus ngahayokeun panulungkitan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab rumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa alasan kabawa Cai Caat tea aparat pamarentah ngarasakeun panggil jiwana milu angsrud ka lapangan keur maranehkeun warga sangkan jauh tina mara bahaya. Gubernur Jawa Barat Ketut Larengan Sedekah polah ngayakeun tarkah sangkan eta musibah teh tungtung tilih bae ku jalana nyieun tangkul sajawar babarengan sisi Wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudere Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu teh. Rereongan nanyakeun tarkah ngumpulkeun warakat keur sumbangkeuneun ka warga anu kakenaan ku musibah teh utamina nyumbangkeun obat-obatan sabab geus mimiti loba anu kataraja ku rupa-rupa panyakit diantarana ararateu jeung mencret akibat tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runta anu geus buruk. Ku ayana hal eta boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen mihape ka warga sangkan bisa ngariksik jeung ngajaga lingkungan. Rupina mangsa kitu anu kupihatur ku simkuring misa istira Sajak pamit undur diri. Pamit mungkul kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.